kinten-kinten Dewidian kaulah tiasa abus ka sawarga. Mangga. Ngan tingali itu pantos sawarga teh. Muka tapi nutup. Kitu simul nama. Oh. Jadi maksudnya teh nyunkeun ongkos kangge lebet ka sawarga. Ongkos nama asa bisa ngajawab di dua pertanyaan dua anu ngajaga ieu lawang selama tangkep. Ari anjeun yakin dina hate yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka? Yakin? Yakin. Ai maksudna sedengkeun dina katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih kene aya antara, tapi urang jeung nu ngajadikeunana geus eueuh antarana deui. Panon jeung hihideungna mah aya antara. Bobodasna jeung hideungna. Tapi ieu mah nu nyieun jeung nu dijieun geus eueuh papisahna hartina geus eueuh batasna. Oh kitu. Jing. Urang dijadikeun makhluk naon? Manusia. Gaib. Anu sok diseret ku dua kensa jeung katuh di antarana nu kensa ya iblis ya diseretkeun ka manusia ngan manusia aya pamilih sabab manusia ge aya tugas ti nu katuh tadi dia manusia kari milihna nah mending ti katuh mending ti kensa cirina manusia anu iman takwa ka pangeran tinu dua belah pihak bieu diseret nu mana duanana kumaha dititah ku setan daek dipiwarang ku Allah daek eta jelema iman jeung takwa ka pangeran. Anaking Gatot Kaca anu payus di piagul kalian dipeureus ku uanger yap kaharep pot kaharep dawala pot sawiyo cekap dina tetegeun abdi teh asal lajri kan ngadeg-deg tuur abdi teh nyatantong anu tara-tara ti sasari teh geuningan kula bari jeung aduh kudah diuk dina Parmadani anu syak ieu empukna pan biasana abdi teh dina palupuh disilaman ku kulit me. Jadi meureun ieu bujur abdi teh tara biasa diuk-diuk ieu. Biasana palupuh retep rarasaan teh. Retep dugi ka hate-hatena ieu teh. Ada karamian kan. Ngahaturkeun simah baktos di simah abdi nuhun pot. Kalina perkawis hapunten kula dina nu pihak kalepatan abdi oge salam baktos dipun bapa nuhun pot cager bapa maneh pot aya hibar dina waktu sanitation nuhun kalayana aya pikeun saeunaon geuning ieu teh abdi teh aduh meni ratuk jajantung kula atuh ti abdi ge tekan tur ngahaturkeun semah baktos konyok panjenengan pangarsa Gusti Batara. Nuhun dawala. Cager hibar kula sigareng teu milu. Henteu kula nuju dagang pulsa sigareng teh. Nya jeung apa second nya pulsa second. Tansah di ajeng-ajeng kula ieu teh aya pikeun saeunaon meuni asa reuwas dicampuran bingah hai reuasna ku tara-tara ti sasari. Ari bingahna dikeresakeun ditepangkeun sareng pangresa Gusti dina waktos ayeuna. Nuhun. Aya hal-hal anu dipadudengkeun dawala tapi ulah reuwas. Sumuhun. Reuwas abdi teh dicukeneh ulah. Oh, can. Biasa nama kajuragan Gatot Kaca oge abdi teh di jalan teh nyungkeun jajani bentul. Ngabedebe abdi teh sieun reuwas naon dina bayangan teh naon abdi kitu nabi pangangkir. Malahan menikah teu apa cerdas pangeran acan abdi teh. Terang-terang tos di dieu we ulah. Kumantang-mantang nalamunan bisa kitu. Tansah diajeng-ajeng wa. Oke kasih. Saperkara wasana
oh sami atuh sami pisan bulan sono mah sami ulang kaduana tiasa ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingahan Gatot Kaca asta jiga dawala parantos tiasa nyaosan pangangkir ua dina waktu ieu tau leres bulan katiluna bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna Walah. Sae. ka hidup Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara anu parantos ngahijikeun diri sareng para pasukan negara Dwarwati dina mangsa ngamankeun dunya. Iya. Benar. Oh, udah agan mah. Pasukan-pasukan anak teh sok sapali dicana geuning ku kaperyogian agan kangge ngamankeun negara anu parasea. Ieu pangajen lain ngan ukur Gatot Kaca. Salaku lurah tamtama negara. Dah. Anu dina di istrenanana teh toh pati jiwa raga nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa. Mulus rahayu gemleng salamet. Teu aya bancang pake dina mangsa ngabantukeun pikeun ngamankeun negara. Utamina ka para pasukan ti Lajang Tengah. Anu aya patula patalina sareng ngahijina. Jeung pasukan inti negara Dwarwati Dok. Eta timala. Teu sakedik negara-negara anu aman tina bancang pakewuhna ku ayana bantosan ti hidup. Nu mawi di pangajen anu saluhur-luhurna teh kasangakeun ka hidup. Atur nuhun we, atur nuhun we. bener. Ieu teh kalayan asmana Batara Raja Negara Dwarwati. Walah. Garis. Gau. Oke tekantun ka tokoh masyarakat asta jiga jeung dawala anu sakaligus parantos jadi figur. Dok. Jadi contoh dina ngeuyeuk dayeuh ulah negara di negara Amarta. Sumohon. Teu sakedik ngiring anilna para tokoh masyarakat. Oke dina mangsa nepikeun naon rupaha program dunya anu dipimpin ku kaula nyaeta dina mangsa ngalestarikeun deui ieu dunya ku rupa-rupa tutuwuhan. Kulengen-lengen. Sumuh da eta oge karasa ku abdi sia. Oknum-oknum anu ngarusak leuweung. Katangkalan teh nu melak-melak anu nuar-nuar. Bener. Nyaeta kalakuan para oknum-oknum anu keur kapentingan diri pribadina. Nya laras. Taku kituna jisim abdi teh da sajabina tinguping program pangresa Gusti Batara di dieu atuda parantos jadi kewajiban abdi salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang anu aya patula patalina kangge kepentingan negara sareng bangsa ulah. Sumohon. Nuhun. Taku kituna dawala geuningan sasat urang teh kengeng permerhati ti dunungan ieu. Nya Aya. nuhun kulan tadina abdi teu reuwas nampi pangangkir teh kulan. Kadenan. Ai dongkap ka dieu abdi sasatna nampi pangajen. Di salira pangresa dawala bacaeun dulur-dulur urang para nonoman ke di lemur. Yen dewek salaku tokoh masyarakat di kampung teh geuning narima piagam tanda penghargaan. Penghargaan pulang. Layang pangajen ti Gusti Batara. Jazakallahu khairan nuhun agan. Nya Sakitu oge. mung hate mah teu we ka kategan abdi teh. Kitu Kang. Abdi teh isin ku ayana illegal logging, illegal fishing, seueur pisan oknum-oknumna anu ngarusak tempat isin leuweung teh. Taku kituna tangtosna oge naon program anu kedah dijalankeun deui ku abdi-abdi sadaya di kampung lah. Nuhun por.
anu penting ronjatkeun dina sagala rupa bidang kagiatan sumuhun anu aya patula patalina keur kasalamatan dunya sumuhun diestokeun pisan bulan diestokeun kulan atuh dina ngeunaan sanitasi lingkungan nyata kabersihan anu kapungkurna pan walungan-walungan teh harerang cing sareripit beunteur lele sepat jeung bogo ayeuna mah sapalih ku ayana datang halodo geuningan kantong taringul batu we wungkul sasatna seung ruksak teh ieu dunya asa pajejet kudu duluan hareng-heng kudu dengean paripaos teh mah komo dina zaman kiwari upami nguping mah komo nguping di negara Astina Maha pulang. sanes ngagoreng ke negara Astina abdi mah nguping kaayaan di negara Astina mah kulan jelema-jelema teh seueur anu parantos jadi oknum boh di luhur boh di handap ayeuna we ayana bantosan teh geuningan balsem wah kadon jadi raribut kudu di handap teh kulan da eta atuh da ngabagikeun anak atuh da kadang-kadang anu hakna mah lapur cing jara leumeut teh kulan Anu lain hak terima. raskin non teh nya kitu teh ayeuna mah teu eta teu puguh dengekeun abdi teh kulan Hareng-hengna teh eta. iya atuh da kriteria kapamimpinanana teu dijalankeun Nya, naon nah wae. teh kriteria kapamimpinan teh kudu sunah rasul Ya di antarana ai kriteria kapamimpinan teh hiji sidik dua tablet amanah amanah benar. da gampang atuh di negara astina teh kari malikeun deui naon we Kembali lagi. balik deui ka rakyat gara dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Benar. heulakeun eta Panaya re. kepentingan rakyat balikeun omonganana kitu lamun eueuh rakyat derek mimpin cucunguk Nah iku kitu teh mah. sagala rupa oge da aya deui geuning nu sasauran yen sora rakyat teh sora Allah kitu sora pangeran iku kitu teh mah kedae dari dunya urang teh hirup teh di alam anu pinuh ku romantika kahirupan sagala jadi sagala kadenge Benar. nu matak kurunyung agama teh kitu supaya bisa lestari ieu dunya tapi kadang-kadang deui agama dipake kedok geus leueur Susah mikiranana akang eta mah. tah kitu kasih pangajen ka hidup ka tokoh masyarakat oge asta jiga ada bala sumuh daun bolos deui hampura ieu teh wa teh Pikiran kieu. Padma negara patih udawa ngahajat teu diundang teu dibejaan ieu mah khusus wa ka hidup ka asta jiga jeung kadawala malah ieu teh bisa disebut rahasia oge tah dirinya gebeg deui aing mah Lah ngagebegna kan. nya teh palalau rusia kitu mah Eta kitu kan. sieun kaserang jantung aing mah kieu kasih dina saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema Dah. karep tereureureuh geuning anu bakal karasa jeung karadapan mah angin kadar ti pangeran poe ieu jam ieu menit ieu kalayan kodrat irodat Gusti nu kagungan urang sadaya dek mentes gawe tapi ieu gawe teh teu leupas tina kewajiban wasalaku bataranya tapi keun ngamankeun jagat raya pramulita tina hal-hal anu teu diharepkeun tapi syarat anu mutlak teh dek mentes gawe astra jingga ayah aing ulah sieun jadi juru tulis ya geus sedeng teu bisa nulis atau apang paur-paurna aing bari cita pidato ngeroktok gado teh
Lebih ka lorok no. Jeung kadak-kadak jo yang kiih we kita pidato teh ni. Mentes gawe Astra Jingga. Gau. Wah teh dek ngirim Walapatra. Dah. Ngintunkeun Walapatra. Ieu Walapatra teh bikin tunkeunana ka Raja Triloka. Dah. Dupitri. Raja Triloka. Tri hartina tilu loka alam. Alam luhur, alam mayapada. Alam kedua, alam madyapada. Alam katilu, alam marcapada eta sadayana aya dina pimpinan anjeunna. Wallah. Wah, teh nampi gandam ramo. Wah, suratan pakatinggalan ieu surat ulah ku saha-saha dijajabkeunana. Duh. Lintang ti ku putra Kakang Semar Pangageungna nyata Astra Jingga. Wallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dawara. Apa pancen Anda? Nah, maka jeung istighfar. Allah eta sawarga dulu. Ujung ina ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan aing mah. Ka sawarga. Lamurukan teh kumaha? Tak kudu diukur ku iman atuh. Kudu ditensi heula darah ku iman. Supaya ulah naik. Walapatra teh kedah didugikeun teh ku Astra Jingga. Eta jadi wayah narek mentes gawe ka Astra Jingga. Panganterkeun ieu serat ka Hyang Otipati Jagatnata. Ieu surat teh omat tetep kudu cekelna teh ku Astra Jingga dibikeunna ku Astra Jingga. Ulah lepas tina leungeun Astra Jingga. Langsung ku akang. Hiji, kaduana ulah wani-wani maca di setengah jalan. Ulah wani muka ieu surat. Ieu surat teh ieu amplop teh tetep kudu tetep dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batraguru. Tah eta. Jadi mentes Gatot Kaca teh wayana pangbingbingkeun cepot pikeun lumampah kana ka sawarga Maneloka. Pangapingkeun. Sanepina da yakin ai Gatot Kaca moal bisa asup ka sawarga. Ieu mah sanepina bisi Astra Jingga di perjalanan panggih jeung bancang pakewu. Wallah, pilih aya karaman. Hidup kudu tanggung jawab. Tak sakitu wayahna mentes gawe pot ulah teu daek maneh. Wallah eta ujar menang-menang Gusti petenge ati nira. Petenge ati Solen rasalin pawarna salin pawarna kira-kira ada sanggup atau ente? Waduh. Ai kange putra Gatot Kaca mabujeng ieu kapuluk marganing tanaga larapati kasangakeun. Ieu naging kantun daros Astra Jingga na bae. Wayahna lah daulah bantuan ngomong aing. Berasa di kaput pembelanya kan. Kakara sababaraha lalakon aing ayeuna mangge karuas anu luar biasa. Padahal ada dia mah canggih kurang kumaha canggih pada SMS we ka sawarga mah. Daya mah canggih. Iya. Padahal sinyal di sawarga mah gede pisan pasti we nepi. Nya. Kaeta aya di kasang tukang ngenti eta dek tanya naon minta dewek gitu. Dina hate teh dogdag we akan.
apa di dia oge panjuragan Padma Negara Gusti Udawa jelema-jelema nu palalinter jadi dia wungkul der tenitah dewek jelema anu atuh salah gitu udah mulai teh disebut banyol mah nya Gusti Batara Kresna ngabanyolan aing teu mungkin teu mungkin gegeden banyol yang telepon sudah sanajan gegeden ayeuna loba jadi nu ngabodor teu mungkin ngabodor asa kakara teu mungkin da pasti teh serius sayogi kage putra Gatot Kacawa ngasta jingga pot kumaha bijilkeun jiwa satria maneh topati jiwa raga nyawa karikeun kasalmatan sabab moal patos-patos gua kieu lamun keur lain keur kasalmatan dunya ya geumpeur aing aduh pasti akan manggilang dikosongan heula beuteung tapi angreh yang ngisi komo kosong beuteung teuing penyakitna naon kitu nya euy aya menang kareuwas jo yang ngisi naon pot henteu ulah henteu sing tegar bari lagi bisi aya pertanyaan keur maneh menang tugas kitu naon ampun paralun Gusti paralun malu-malu disuhunkeun hapunten anu diseja ti luhur Sangsa Pramuti adang sabebas dampa abdi teh bujeng hingga ka jaring teu ngimpi-ngimpi acan bakal kieu kajadianana malihan abdi teh tanda tanya ulah dina hate manaha ieu teh beut miwarang abdi pan seueur piwarangeun teh jalmi nu palalinter bener nah kinten-kintenna abdi bakal dugi ka itu moal pokona kaula oge teh nyaho ieu teh dagana merambong anu nepikeun ka kaula ieu teh aya sorat tanpa katinggalan sorat tanpa wujud anu katarima ku kaula yen ieu surat teh ditepikeunana kudu kumaneh ngan sing percaya maneh sing yakin yen atuh abdi teh modalane ku agan modalna supados regreg abdi teh sia keukeuh hate abdi teh teu cangcaya ngolemar tanda tanya pikeun karegregan maneh mun percaya maneh ka pangeran percanten naon modal ti pangeran pikeun karegregan maneh Ngumawi ditaros kitu mah komo adu beuki butak bagi poek modal ti pangeran teh nyaeta hiji katerangan anu disebut dayana upayana urang mah teu ngaboga-boga bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi fardotillah bi hikmatillah bi mujizatillah bi aunillah bi ilmillah jeung wa bi rahmatika ya arhamar rahimin hartosna da poe keneh abdi nguping nu kitu teh hirup teh kalayan kersa pangawasa anjeunna ridho anjeunna ilmu anjeunna hikmah anjeunna mujizat anjeunna wallah eta sing inget yen maneh hirup di dieu teh nganu ku derma eta Gusti Batara lah derma ngalaksanakeun tugas sanajan nepi ka nemahan pati teu aya halangan bari jeung ieu teh yakin keur kasalamatan dunya sebenarnya loba titaheun loba eta kaula teu kudu dibejaan ku maneh pot sumuhun tapi nah ieu gaib teh mere bejana teh maneh anu kudu ini teh eta mah ilham Kena antap cenah diajar iya, diajar gaul. Jeung diajar dewasa di ongkos. Kena diajar dewasa. Ulah heureuy wae hirup. Jadi sagala rupa oge ulah lolobana mana ayeuna teh zaman ayeuna teh nu didedet-dedet teh teori. Nya. Boh dina agama, boh dina hukum negara, dina undang-undang. Bener. Nya seseueurna mah doktrinasi pragmatis. Eta teh jadi teu berdasarkan empiris
naon empirisnya nggak tahu apa gitu bagi lieur aing mah dalam urang kakenaan ku empiris mah kudu disimut empiris teh pengalaman sugan IQ mangke pengalaman urang teh bakal ngelegaan ngurukan teh otak teh jadi mekar buleutkeun tekad maneh dina hate tegakeun lara tegakeun pati da ieu teh yakin keur kapentingan barea buleutkeun ridokeun ikhlaskeun bos sanes teh ikhlas abdi mah naon teu kepikir kudu kumaha ieu abdi gitu nah atuh piraanan mawa surat pira tapi da teu pira jelema mamimitna ge nuhun tak kitu kulan nya atuh ayeuna mah abdi bade diwanikeun ya kulan wah bade ditegarkeun bade kumaha engke engke kudu kumaha ayeuna nah eta Gusti ayeuna kudu buleutkeun tekad sing yakin maneh niatan teh kudu karena anjeunna wah karena Allah ulah lamun karena anjeunna sagala rupa anu tadi dicaritakeun ku kaula kalayan ilmuna kalayan sagrupa teh bakal ngajajab ka maneh sumuhun pan aya inamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat wanikeun bos keun bae da dibing-bing ku kaula cak ning ai kitu mah oh di monitor reug abdi kangge di jalan bilih aya pang-pang nama sanes dipegat naon-naon bulan ai kitu jajan di jalan kasaha abdi teh sok keung teh kudu boga duit ai kitu mah sareng juragan kacapan ai juragan kaca mah ATM abdi ada ai lapar sekali ngagupay we sanggup pot aya Asep Dedi insyaallah bulan nya upami tos teu aya di piwarangeun mah abdi anu kedah mangga teh teuing nanging pidoana we moal leupas kaula tina pidoa ka maneh moal leupas tina tanggung jawab cumo sakitu jadi maneh sanggup sangem abdi bulan tega lara tak ning geus ngeletikan deui hate tah Sieun gade sok ai buleut tekad mah ulah satengah-satengah Quran oge pan keur jalma-jalma anu takwa tapi ulah dimang-mangan deui ulah ragu-ragu deui da ieu mah loba nu ragu-ragu jelema teh matak teu dijarabah ge ilmuna sapotong-sapotong teh hirupna teh teu yakin tapi lamun gemeleng mah geura sok nyerak deleg la ilaha illallah teh siap tega lara tega pati siap tega tapi hate ngebedol keneh karena kasieun si gembleng ke gembleng boga ongkos anak kene ai hate mah kitu teh gembleng abdi ai kitu anu san gembleng teh ongkos ya teh eta masalah pot lan apa maneh kana hukum kumaha hukum sagala rupana kumaha lamun nu nitah mah biasana mah sok ngongkosan karena ge anu nitah mah jeung bakal tanggung jawab deui hirupna geuringna jeung sajabana nah kitu ana mah sing inget kitu tugas lain ngan ukur negara tapi tugas kebataraan ya artina wabatara teh sadunya mohon kitu cek abdi oge siap agana sakitu pot bener sanggup sangem kulan tega lara tega pati wah beres pindah wabarwat tasuta bingah amar tasut tapi ngakak kiri-kiri rakyat tendera ingkang hamidanget bingah
marwata suta binga kakiri-kiri terus kena tihin tinasti karsayang Jawang Sunda kan. Wah, iya dah. Ulah itu diterima ieu teh anugerah. Anugerah. Ya. Cek papa geuning pandi bekelan si saur bapa teh. Sakur nu kadenge, nu katingali, nu karasa, nu karabak, mun teu jadi ilmu rugi. Rugal. Malah eta teh dimubadirkeun. Nya Ina mubadirina kanu ihwana sayatin. Allah. Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Naon pangna kitu sabab urang mah manusia anu diancikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa jeung perasaan. Tenangkeun ludeungkeun. Kada nak kuring oge moal leupas bareng-barengan. Omat ulah ulah teu milu jeung. Oh, batur. Sanajan dewe bisa kapeung di iluan ayeuna mah kudu. Oh, batur pakumaha bener mana paling embung di luar. Ayo bawa cing mah. Nuhun pot. Da ieu layangna Sakali ieu we na milu. suratna. Ulah lepas tina leungeun maneh. Di jalan bisi aya nu hayang nempo, hayang ningali ulah. Pertahankeun. Ieu mah kudu langsung keluar ti cepot, dibawa ku cepot keluar ti cepot kudu katarima ku panangan Hyang Otipati Jagatnata Batra Guru. Langsung kan. Mangga ulah duh, ampun gadeg-deg leuweun aja. Oh, dia Insyaallah. Lu itu tuh kalau kita tarik. buat TTG. Lu itu jangan Allah ampun. Mangga ulah. Ampun. Sarua pisan ngadeg-degna abdi kita maca Pancasila hareupeun bupati. Nya. Makanya bupati anyar makanya nya. Sakitu pot nampi pula kaca wajahna aping jaring di perjalanan. Bisi aya siku sululu glegah cara mau enggak gajamet lah. Oh saya gua. Sakitu pot. Wajahna sae bulan mangga. Bujeng hingga ka purut marganing tanaga tadi oge rapati kasangakeun. Nunggu aya naon-naon mah kulan pangdugikeun ka pun bapa. Nya kita jawab ka ulah. Mangga tu aja agan. Mangga. Pada permios satu agan. Katinggal ku kaula maneh masih kene ngageter. Teneungkeun ludeungkeun pot. Gemblangkeun. Dan nemea ada bikin dia jadi. Bunga berah. Ya. Kang, Doa anak deweknya rek warga. jadi doakeun si salamet akang. Hate nepi ka kieu hate mana puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Nyanyian dari akang. Tapi pada dene kitu genteng-genteng ulah potong nya euy. Nyanyian tu akang. Sok asa didoakeun. Oh, Aya di mana Padon? kawala wayahna. Si cepot lanceuk maneh barengan regreugan hatena. Sumuhun kula sumuhun. Ulah disingseunana da maneh mah kitu geuning kadulur teh. Sumuhun mangga kula moal. Pada permil losos. Dek mari lu sering ka sawarga. Moal, makbek we akang. Bisi rek amanan hayang oleh-oleh naon sering ditu? Hayang korban Nabi. Oh. Hayang korban Nabi. Raden Gatot Kaca anu nampi pancen kedah ngapi ngajaring asta jingga anu nampi pancen ngajugjug sawarga. Doh, kieu ieu. Pun nirahangan dika. Oh, geus reug-reug ajar bot.
sakedik gitu kaelekeun hate teh. Geus mani Kang. Ya tapi aya we gagabegadoh belas. Pasti atuh Kang. Sing reug-reug sing pageuy ieu teh tugas teh berat urang teh. Borat ke sawarga teh lain lalabora atuh. Ti nagara ka nagara sok diayakeun kadutaan tapi akama leuwih ieu. Leuwih. Kurukan teh. Sanajan pangkat teh RT acan naha nepi ka nampi pancen tugas dunya itu tugas dunya. Nya aya ka sawarga mah. Ieu teh tanda penghargaan anu luar biasa keur ka aka. Anu sagede-gedena Kang ieu. Kuring ngahaja ieu. Hate bunga nu teh paparana ka dulur nepi ka bangga kitu boga dulur kitu. Coba bunga wae teh. Bunga maranya bangga atuh. Bayangkeun ku sia. Batur. Hate aing ayeuna. Lah tengah murukan Perasaan dewek bayangkeun ku si aing ayeuna. ngarakacak teh. Sok bayangkeun ku si aing. Cika nempo suratna banting sak aing. Amanat teh. Nanti kadenge. Amanat teh lawara teh teh. Sanajan ku adi teh meunang. Ulah. Iya. Soal rahasia teh. Nuhun agan kun lanceuk sejadi aping bade angkat ka sawarga ngancing ingat urang teh teh ka tempat suci ayeuna teh. Nya. Ke tempat suci. Ulah disarwakeun jeung ini ka Majalengka. Nya. Ulah sarwakeun dengan asup kapal. Ngaran-ngaran urang rek abus ka tempat suci. Mati. Sok bebekalan heula ti ayeuna kudu sucikeun hate. Hate saja mati manis teh. Mun bisa mada balik heula ka lemur menta dihampura heula ka tetangga. Kenyang kama ka kolot. Kabeh syariatna hakikatna urang teh bakal ngadampal bulan Ramadan bulan suci. Eta Taya ti ayeuna keneh sucikeun urang teh bakal nyenghareupan latihan sabulan pinuh. Sabulan Ngalatih diri nyaeta merangan hawa nafsu nu kawengku ku dadana sewang-sewang sugan balik deui kana fitrahna. Saja banget kosongan. Iya bener euy. Muhun agan nuhun pisan kana naon pihak kasayan agan siap. Agan teh kapan di Mulajang Tengah teh seueur pancen anu kudah dijalankeun ku agan ayeuna bade ngaping abdi. Barina abdi teh harkat darajat teh apa ni teh pancen ti Batara. Tugas dunya itu. Muhun lah. Tugas dunya Kang lalawara. PBB itu nya. Mun di Indonesia mah. Indonesia mah ieu teh Iya. Tak itu da ora. Juragan Gatot Kaca teh panu. Teu sakedik kitu teh anu kudah dijalankeun ku anjeunna. Nuhun agan sawangsul lamun. Yung ti heula. Abdi ti heula bener nya sok diaping ti awang-awang ku kaula. Wah, diaping. Sok akang dipayung. Bisa aya siku si ulung-ulung gelagakeun cara mau ngamuk gajah mata. Bener. Gatot Kaca. Di mana-mana aya gangguan di jalan. Naon bae tetep beureun kudu saling harapan heula jeung Gatot Kaca salaku lurah tamtama. Wah, eta Aya kitu. Aya kitu. Dunungan aing teh. Heeh. Kumaha cenah? Bisa aya kejadian naon-naon di perjalanan. Mana bakal disalametkeun tapi tetep bakal saling harapan heula jeung Gatot Kaca salaku lurah buah dua. Lurah tamtama. Oh. Pakai lurah buah dua. Ya, pagan, Bang. Nah, Raden Gatot Kaca. Doh, ieu ge. Maksad ngaping astra jingga bilih aya kejadian naon-naon. Ieu ge. Sedangkan ieu teh yakin bakal mampah ka sawarga anu luar tidak biasa. Doh, leres. Ieu kejadian saderenge pun lumampah ka Geganawiati Gatot Kaca lajeng melirik busana. Apa busana Gatot Kaca? Busana Gatot Kaca jamang mas buru susun 3 sumping mas reneka. Inggih. Hulur-hulur ngangkem dras mara. Aja jamang susun 3. Inggih. Gelung supi siwa prahasta huncal kancana. Inggih. Alas-alasan kancing garuda mungkur. Simawa raksukan krean takusuma. Pengawas ribun. Pangawasane orang anak beraja hingkang tumawa. Inggih. Simawa sinjang wasununa. Suasane. Suasane wanci tengah cat puten cat ketinggal.
Kang. Jauh sawarga teh. Nya atuh ngamurukan be. Oke. Alhamdulillah. Lawan akan. Mikiran dewek saja jalan. Nyamutan kumari akan. Dipikir-pikir dewek teh meunang panghargaan anu luar biasa nya Gusti Batara. Atuh kan benar dari angka. Gatot kaca kurang kumaha. Tapi naha bet titah dewek. Nya merukan ta eta Sakapeung sok mikir naon jeung naon ieu si surat. leres. Rahasia gitu. Aduh, Ta eta kan. eta anu jadi kepegan aing urang. Tangtos. Atawa meureun Batara Guru boga hutang ka karesna meureun. Nagih gitu aing teh. Banyak teuing. Teu mungkin ye nagih ku dewek. Da dewa mah tara boga hutang. Ai dewa sok bayar pajak dara. Sakapeung osong sakapeung tara. Oh. Kasep jeung jelemana nya Kang nya. Heeh. Nya ulan. Wilujeng tepang sih, nuhun Kang, damang. Sebagai dicekap. Mojehna kulan. Hapunten ya kau sim kuring ujung-ujung dongkap ka dieu teu aya ibarat ti tadina. Itu nanaon? Kumaha darara mang urang dunya? Eta di dieu urang sawarga kumaha? Urang akhirat. Lamun di ditu teh kumaha di dieu? Nya atuh. Oh nya tadi dieu mah keur kaayaan kieu ye patempatanana cuaca goreng yo. Orang ke pajeje. Cuaca ekstrim. Urang dunya jeung urang Naon ka ekstrim teh? Nah, sia teh di Indomaret loba. Es krim. Es krim atuh teh mah. Heeh. Saha ieu Kang? Pun anak kan. Teu undang-undang eta budak geus sagede kieu. Sagede kitu. Mawi teu ribut nyakolakeun di ladang eta we, ladang Ladang eta we. kurah koreknya dengan besi urut. Ngineu. cangkang aqua Ngumpulkeun cangkang aqua. Lumayan. Nya dus. Dus urut. Nya. Tukang itu abdi mah kula kumpul-kumpul gitu, pakainya kolakeun pun anak. Ya. Alhamdulillah parantos di wisuda. Pulang pulungnya. Iya. Didinya ti unsa. Unsap. Jeung Kang Apuy. Iya. Jeung Kang Apuy dinya di unsap ya budak teh kulan. Sareng bupati teh wawuh nya budak teh. Iya. Tangtos. Saha ngaranna? Upami dipercanten ngaran kaula teh Bang Sukmadewa. Sukmadewa. Maksudna anu wawi kalau teh bade jajapun bapa saurna teh hoyong deudeuh sahyang watipati jagatnata. Sae pisan. Kinten-kinten di widian kaula tiasa abus ka sawarga. Mangga. Ngan tingali itu pantos sawarga teh. Kumaha? Muka tapi nutup. Muka tapi nutup. Leres. Maksudna kumaha? Maksudna teh kumaha? Muka tapi nutup. Iya. Teu beda ti urang ini ke terminal. Di mana orang ini ke terminal teh sepertinya orang terek ini jauh dekana bus. Ai lawang bus teh muka tapi nutup. Muka keur jelema nu boga ongkos. Nu boga duit. Tapi sanajan muka tetep nutup ai teh boga ongkos mah. Eta Kitu simulna mah. Oh, jadi maksudna teh nyuhunkeun ongkos kangge lebet ka sawarga. Tah. Di mana-mana jauh ya ini. wah ayeuna buku duit teh. Halo. Paingan cek Bapak cenah hirup dina agama mah ulah cara calo. Kumaha calo?
Bandung di Sumedang teh Bandung ayo pinu mah bus mana mah teh ini tuh Bandung-Bandungan teh cing di dinya nganawarkeun bungkul bedug mulanya teh berarti bedug duk kebanyaran tebak motor lawan buduk diudag-udag dek diubaran ku dokter duk tok eta teh nitah salat bedug lohor bedug asyar ayo batur sarolat manehna mah bedug mah ngajedog teh milu salat Sameureunana anu diharamkeun bedug teh lain bedugna jadi hirup sifat ulah cara bedug ulah bedug batur salat manehna mah nitah wungkul nya oh jadi wayahna ongkosna naon ongkosna sabaraha pi ongkosna ongkosna mah asa bisa ngajawab ti dua pertanyaan dua anu ngajaga ieu lawang selama tangkep hiji ti kaula kadua ti pun adi pertanyaanana ki adi naon patarosanana patarosanana teh ngeunaan ka pangeranan Ari anjeun yakin dina hate yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka? Bener ngaku kalayan sabenerna yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Leres? Yakin? Yakin. Kaula rek nanyakeun ari hukumna ngajadikeun kumaha? Wah, beureuh anjir. Waka jawab kan. Cing, siap jawab. Seperti jelema nyieun urek. Terus jelema nyieun urek. Tuluy, nya jelema nyieun urek jadi jelema aya. Oh jadi eta mah atuh pisah mun kitu. Pisah kumaha? Pisah, kos. Antara urek jeung nu nyieunna. Ai maksudna sedengkeun dina katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih kene aya antara, tapi urang jeung nu ngajadikeunana geus eueuh antarana deui. Wah, eta. Panon jeung awas geus eueuh antarana deui. Panon jeung hihideungna mah aya antara. Bobodasna jeung hideungna. Tapi ieu mah nu nyieun jeung nu dijieun geus eueuh papisahna hartina geus eueuh batasna. Oh kitu. Cing. Ai hukumna ngajadikeun kumaha? Sae hukumna ngajadikeun teh teu beda ti cabe hejo jadi beureum. Walah eta coba. Nah, eleh ku anak aingnya. Apa tadi kecek akak ke budak badi sekolah ke ada bapana mau belegug. Jabat belegug teh odong ngising nih ongko. Tampiling sak waing. Ieu teh disawarga kudong. Baku saya geus ngawirang batu teh. Hukumna ngajadikeun teh kitu. Cabe hejo jadi beureum. Ya, ka mana beureumna? Nah jadi malik nanya ka uing. Cabe hejo jadi beureum ka mana hejona? Ka mana hejona? Sabab jadi beureum. Sabab jadi beureum. Cabena mah eta keneh. Lamun kaulah hayang pangijeung hejona, siki nu beureum pelakeun deui. Bakal bijil nu hejo. Hartina payakun ngalobaan. Jadi ngajadikeun mah cabe hejo jadi beureum. Ka mana hejona jadi beureum.
Allah pangeran ngajadikeun bumi langit sawarga jeung neraka ya ka mana Allahna anjing berat kan moal dagang baso gitu Nah, berarti geuning. tong ka mana karep ngomong teh peka agama mah kade sensitif laboratory lamun numutkeun cabe hejo jadi beureum kamana beureumna sabab jadi beureum Allah ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka kamana Allahna sabab jadi bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina mana eta nu katempo nu kareret nu kacabak jeung nu nempo eta keneh ya ta eta nuhun jadi kurang sadayana moal lepas tina paningali anjeunna sabab ieu kabeh alat deteksi anjeunna wungkul dek ngabohong kumaha manusia rek dengki kumaha manusia lamun geus boga rasa dirina dipecong hok anjeunna moal aya alasan aduh nya jadi dihalangan ku pager dat laisa kami silih sayun hari dat artina wujud laisa kami silih sayun dat anu moal aya picontoheunana dupi jajadianana jadi dat sifat asma af'al dat wujud sifat rupa sifat nyatana rupa asma jenengan af'al hartina pagawean jadi naon datna laisa kamisli sayun sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun ieu kabeh jajadianana dek ngejat kumaha rek lepas kumaha kaula salamina sasarengan anjeun kaula kabeh ieu anjeunna hungkul nya dipungkas ku la ilaha illallah teu aya deui angin anjeunna hungkul kareungit-reungit ka bawah kana eta hungkul jadi lah cing bab kemanusiaanana urang dijadikeun makhluk naon manusia dupi manusia teh kagungan gelar naon mulia hari mulia na manusia diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan manusia saha mana manusia teh ieu mana nya kaula kabeh ieu manusia cing sok tuduhkeun ieu tah manusia teh ieu eta mah huluna iya tah eta mah leungeunna ieu dada nanya irungna panonna ceulikna cing ari manusiana mana anjing jawab atuh buru-buru kanya nah tuh wawaniana na jawab kumaha lamun aya nu ngudang manusia gaib anu sok diseret ku dua kensa jeung katuh di antarana nu kensa ya iblis ya nyata nafsu iblis anu disebut amarah lawamah sapiyah mulhamah nafsuna nya eta amarah sapiyah mulhamah maksudna rentetan teta syirik pidik jaya kaniaya iren panaten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki diseretkeun ka manusia ngan manusia aya pamilih sabab manusia ge aya tugas tinu katuhu nyaeta nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ti dituna sidik tabligh amanah patona nyaahan dideuhan welasan asihan tadi dia manusia kari milih nah mending ti katuhu mending ti kensa
cirina manusia anu iman takwa ka pangeran tinu dua belah pihak biar diseret nu mana dua nana kumaha dititah ku setan daek dipiwarang ku Allah daek eta jelema iman jeung takwa ka pangeran naon sababna dititah setan kudu daek sote daek nolakna dipiwarang ku Allah daek migawena jadi amal sangka kasih aya bahan abah guru ka anak ya Bisa jadi sama. iya dola tak kitu euy didikan urang teh deui oh PAUD teh eta PAUD Percaya. sudah di budak kene mau ke sekolah PAUD iya ngan manusia beda jeung sato. Dah, eta. Ya beda pasti bedana. Seperti anjing buduk di jarian paehna nganukur semet bilatungan. Tapi jelema saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun kudu disewang-sewang. Alah dieu beratnya mah. Wah, abot sama ka. Bisa na abus ka sawarga teh gumantung kana amal perbuatanana. Dah. Lel. Bener ku abah teh meureun jawab saucik. Nya eta tina Malik Yaumidin. Wah, cing. Artina Malik teh anu ngarajaan di poe akhir. Saha nu ngarajaan di poe akhir? Ya Allah. Icing saya teh moal nyaho. Jadi Allah teh nu ngarajaan teh di poe akhir, di poe akhir. Meureun ayeuna teh Allah teh karek hansip meureun nya. Lain gitu. Bener nak ieu. Anu ngarajaan di poe akhir teh urang. Apa dirinya ge kudu percaya kana poe akhir in rukun iman teh. Contohna Pak SBY ieu. Di Jakarta di ka Bandung. Kana bus turun di terminal tukang beca mau nawaran tukang taksi mau nawaran nah sabab SBY mah raja presiden raja mah dipapak tina naon nyaeta tina Ar-Rahmanir Rahim walasan asihan nyaahan dedeuhan daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajaikeun celeup, gahudangkeun kanu rabuh. Tak urang bakal dipapag rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang di luhur di anak, kanikmatan wungkul anu bakal mapag urang ceuk kiai mah widadari. Wah. Ngan lamun urang teu tina welasan jeung asihan lain dipapag tapi dipepeg. Dipapag. Jadi tina amal-amalan apa tadi oge kuma amal-amalan jelema mah. Eta balik we kana amal. Nuhun. Tingali. Tadi kaula nyaritakeun yen lawang sawarga teh nutup tapi buka. Leres tingali ayeuna ku anjeun. Muka nutup. Muka mangga lebet da anjeun tos aya ongkosna bieu. Dah. Wilujeng. Eta ongkos dia. Anjing. Nanti merencan. Ya itu lawang sawarga darajong berai teh di muka. Alah bakal dipapag ku widadari urang. Nya atuh akang. Teu meunang heureuy kade. Mangkaning parawan ngunggu widadari aduh. Eta ulah disaruakeun jeung di lemur. Nuhun, pami kitu carana mangga. Da teu kudu ribut, teu kudu pasea, sakitu wungkul. Sabab naon? Anu mukakeun lawang sawarga teh lain kaula tapi anjeun kene. Koncina mah urang-urang kene. Nuhun atuh pami kitu mah hayu. Abah cepot, abah dawala. Urang sami lebet ka sawarga. Wilujeng.